Nah, si petani teresah. Cenah kieu ngobrolna teh. Unggal isuk euy. Kan eueuh bae bonteng. Kusaha nu ngaranna nya? Anu sigana moal salah ieu teh, si kancil ieu teh, nu sok masukkeun kana bonteng mah. Si kancil ieu. Da monyet teu pati. Oh. Atuh kana nu sejen mencek uncal. Lah pokona si kancil ieu teh ieu. Anu sok malingan bae bonteng ti kebon aing. Kitu tah pikiranna teh si petani teh, si Pak Petani. Geus balik ka imah da harita atas alongok kebonna tah isu-isu. Balik ka imah mikir sapeupeuteuh. Ku aing isu. Rek dieurad, rek disentek, rek diporogan sia. Saha nu sok malingan bonteng aing. Hayang apal aing jelemana, hayang apal aing saha-sahana. Mun eta mah kacaritakeun di porogan wae eta. Porogan alus cenah ge. Pas isukna ngahaja si Pak Petani eta teu dikeun sare hayang geura-geura isuk, hayang geura-geura ngabetahkeun, hayang geura-geura ngalongok eta porog teh. Wah pokona mah aing isuk rek kaditu rek. Arek neuleuh aing. Kitu tana pikiran teh. Ngan gancang caritana aditu bae ka kebon si Pak Petani teh. Isuk-isuk rebun-rebun keur cang-cang tihang ngahaja. Ngan diintip bae, diintip. Wah, geus aya monoyot tuh dina porog teh. Tinu kajauhan oge geus wah ayaan yeuh. Aya makhluk na aya tah. Matak bang pas di deukeutan pas dibuka si porogna, munang si kancil horeng teh. Ieu si kancil teh nu ngalabokan bonteng nu malingan bonteng aing kitu cek si Pak Petani teh. Ngan dibawa we ka imah. Dibawa ka imah di kurungan, dituna dina kurung lah. Nu pantes ditinahan batu supaya ulah kabur. Bukan ditulak beri kunci, ditulak. Aduh tah si kancil teh mikir. Aduh. Aing euy. Aduh kan kitu wae. Aing rek dikumahakeun ya ku si Pak Petani. Aduh saueuting mikir euy. Ngan geus kitu heueuh. Dasar monyet. Monyet teh atuh sok tatalok tek hayang sagala apal. Si monyet teh tara teu jauh ieu monyet ieu teh timur teh ngan sok ulin we ka lembur. Sok ngoprek, ya sok aya anak hayam dioprek, aya urut paparaban hayam atawa itu ieu sok dioprak-oprek lah pokona ku si monyet teh. Pas neuleuh kana ieu, kana naon? Kana kurung. Pas geuning sia kancil keur naon? Kan ari si Pak Petani
ti kamarina geus ngasakeun bedog apaleun si kancil mah geus ngasah bedog wah pokona bahkan eta ogenan ngobrol kieu yeuh memehna si monyet kadinya wah aing isuk rek dipencit yeuh emang harita keur pasan rek ngawinkeun anak awewe benar pas kabeneran harita teh geus aya panayagan ngawinkeun anak awewe panayagan rek ngawinkeun anak awewena hajat kata mah tamah tuh boga daging mencek wah beuki sumuringah we si papetani teh beuki hebat lah bae cenah bonteng beak ogenan da aya ieu yeuh mencek wae ini pencit kitu we ngarobrolna teh dina panayagan teh jeung pamajikan jeung tatangana aing isuk urang muncit mencek muatak ngasah bedog itu ieu geus apaleun si kancil teh tanu mata kadinya si monyet teh satu kesempatan anu ulah mana lolos tina pembicaraan si monyet jeung si kancil nu matak cek si kancil kieu ka si monyet geus ngalongok teh atuh siakeurnaeun di dieu beut aya dina kurung sia mah nyong atuh da teu puguh cek si monyet teh ari si kancil kieu yeuh aing mah teu apa manehnya aing mah rek dikawinkeun jeung anak patani anu parawan teh geuning lah anu bener deuleuh tuh geus aya panayagan geus siap-siap rek dikawin oh kitu euy heueuh apa ieu emang bener panayagan geus siap nanan geus siap nah aduh cek si monyet teh kieu aduh hayang temen aing dikawinkeun atuh jeung anak petani coba parawan coba geulis euy eta coba anak si mata wayang maneh mah no atuh da urang cenah si kancil teh mending kana kami nyangeuna atuh patani-patani pokona mah kawin teh atuh apa di dinya heueuh puguh geus lah kami geus cek si monyet teh cenah kawinkeun sok ku aing maneh tah pokona mah uing mau dikawinkeun moal lah sing aya teloran sina tuh jeung baturan maneh mangke bisa ieu jeung iraha-iraha anu magenkeun kami we heula dikawinkeun jeung anak patani nya si kancil atuh sok atuh lah ari keukeuh teuing mah hayang kawin jeung anak patani sok buka tulakna eta sok buka batuna ngan dibuka wae ku si monyet teh si tulakna jeung si batuna nah sakaluar bae si kancil teh nah tinggal si monyet bus kana kurung ditulakan ku si kancil ditinggahan batu sagala becir we si kuyama ini kali itu kaleuweung deui bageri cirak dijimrut wah pokona aing teh jadi di bakekeng ku si papetani kitulah pikiran teh si monyet di jero kurung ya enak di jero kanang berbunga-bunga sampai kan nyanyi oh indahnya aku mau dikawinkan dengan anak pak petani perawan saja nyanyian berduri rangun dina kurung teh pokoknya mah bahagia senang gembira wah gembira ria cicimrut wae nah pas isukna rebun-rebun si papetani teh dina harihana mau bedog geus kos tadi si kancil geus apaleun rek mau bedog geus ngobrol nah ieu teh
Semua bodog ya si papetani diasah. Pembicara kabaturan ayo aing marek mudik kos nu kamari gini bejakeun ka maneh. Ayeuna harina meunjit kancil, cuang di bakekeng, cuang di sate. Panyekelankeun hayu, geus nang asa eta teh bedauna teh. Kamarina. Wah. Sok tempo itunana cuang ditempo ye, kurungna cuang dicokot ku kami cek papetani teh. Pas ditempo as geuning eueuh kancilna mah monyet eta coba ngajeler papaehan si kahena teh. Si monyet teh geus papaehan geus ngajeler da apal hendak dipencit eta. Huras. Da usah apal nabi aduh aing cilaka yeuh aing dipencit yeuh. Aduh. Nu matak anak ngahaja papaehan ngajeler geus itu ieu coba melek. Wah, pokoknya geus saketek kebek we si monyet eta ngakalan supaya teu dipencit. Kumaha molotot molotot. Coba molotot panonna teh eta. Os geuning kalah jadi monyet ieu. Aduh, oi. Coba modar ieu Ngan eta mah dibuka tulakna ku si petani. Terus di cokot buntutna ngan dialungkeun can acan tapi kana taneuh mah geus jingwa luncat wah bari jijimrut cenah bari nongengan itu ieu aing teu dipencit ku baut badul eta surakna monyet teu kabayang balas ku bunga teu dipencit ku papetani watak mangprang kaleuweung ka ditu. Bener monyet mah teu leureuh. Kan alhamdulillah monyet teu kapencit, teu dipencit. Aing cek si monyet ngarahu salamet dasar kudu salamet aing tah. Lamun teu kieu aing modar tah di podaran. Dipencit, di sate, di bakekeng. Disangsai meureun.